Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda, video pembelajaran ngeunaan bahasan tradisi Sunda ku Runayah SPD. Bahasan atawa pedaran mangrupa tulisan anu medar hiji pasoalan dumasar kana fakta-fakta nu kapanggih, boh pangalaman sorangan, boh hasil panalungtikan. Bahasan mengenaan tradisi Sunda tangtu wae ngeunaan unak-anik di hiji wewengkon masyarakat Sunda saperti adat istiadatna, ritual budaya, atikan, pakasaban jeung sajabana. Bahasan teh sarua jeung artikel atawa esei, boh cara nulisna boh eusina. Wangun tulisan bahasan. Kahiji, argumentasi. Nyaeta tulisan anu ngajentrekeun bener henteuna perkara dumasar kana alasan anu kuat nepi ka bisa ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawean. Nu kadua, deskripsi. Tulisan anu ngagambarkeun kaayaan objek, hiji tempat atawa hiji kajadian sacara jentre kanu maca nepi ka pamaca siga nu ngarasakeun kajadian nu digambarkeun dina wacana. Nu katilu, narasi. Nyaeta tulisan anu nyaritakeun lumangsungna hiji kajadian ti mangsa ka mangsa kalawan ngaruntuy tur runut. Opat, eksposisi. Nyaeta tulisan anu eusina ngajentrekeun tur medar hiji perkara, objek, prosesna jeung gunana. Ciri-ciri tradisi. Nu kahiji, tujuanna maneh teu robah-robah. Nu kadua, patali jeung kapercayaan hiji golongan, religi, peristiwa penting, siklus kahirupan. Katilu, dilaksanakeunana maneh, boh peristiwana, boh waktuna. Jenis-jenis tradisi Sunda. Nu kahiji, tradisi patali jeung siklus kahirupan. Ti mimiti lahir, dewasa, nepi ka maot. Nu kadua, tradisi nu patali jeung religi. Nu katilu, tradisi nu patali jeung adat. Nu kaopat, tradisi nu patali jeung kajadian-kajadian anu penting atawa jeung peristiwa. Mung sakitu video pembelajaran ti SIM Kuring. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.